kita buzina kita brek nyaritakeun zina. Masya Allah. Di antara tanda akhir zaman deket ka kiamat, wa min alamatis saah kasratu waladiz zina. Tina sawarehna tanda geus deket datang kiamat, loba anak zina. Insyaallah kuari. Lain di kota-kota gede bae. Kampung-kampung kuari perzinahan geus merajalela. Mabok geus merajalela zina sapohara jas. Ngomong salah teu ngomong salah. Geus kitu bae teh. Lain eueuh kiai, ja kiai da zina. Lain eueuh kiai, ja kiai na ge mabok. Emang kiai nu mabok. Mantak lamun polisi mabok wajar. Wajar polisi mabok. Nah, cak polisi aing mah diwajarkeun, tangkorak sia meureun. Atuh ja kiai na ge lamun nu mabok, emang nu mabok kiai balaya. Coba kiai cenah bejakeun moal, emang ngabejakeun teh loba bae geus ulah kaget. Mencana kiai nyaho nu bebeja ka aing. Aya kiai di Jakarta bebeja ka kula silaturahmi, sangat silaturahmi ditanya ku kula status bawahnya dai. Saya kesini mau tanya sama kiai, saya kalau enggak pakai ekstasi saya enggak bisa ngomong, bagaimana cenah kiai? Budak kudu dibodem ya budak. Sakai kiai goblok ge. Nyaho kula lain hiji, sakula dipancing lah ada berapa teman Bapak Ustaz? Ada berapa? Ada banyak. Siapa? Dibejakeun nya A, B, C, D. Oh. Jadi tak ke jadi lamun teu nenggak heula nyana teh grogi. Daetan mantak nenggak heula, geus cenah atuh tenang ceukna. Nyaho kula. Disebutan punya rekannya nate A, B, C, mantak kurang geus jauh jasa. Lillahi ta'ala lain lalaga. Allahu akbar. Atuh kumaha teh nyaon aja nyana silaturahmi aja bebeja kos kitu. Nyana dek ngajakeun hukumna bagaimana tuh kiai? Masyaallah. Kari dia siku kabalingar teuing cak hate. Atuh dek naon nganasehatan batur sia pinuh ku tai mah goblok cak hate teh. Ayo kos gitu segala watak. Lamun kula ngadenge teh ki di anu cenah aya kiai anu. Oh bagus. Nyaho padahal mah teh. Di kiai di adu cenah muludan aya kiai anu. Oh bagus. Tetep bagus bae. Tapi nyaho teh mah oh ini pernah dicaritakeun teh sugan kula geus tobat cak teh kitu. Nyaho teh kula nyana dipancing ku kula sabaraha. Masya Allah. Inggris bentak atuh dasar ka masyarakat. Geus kieu bae itu ja kiai na mabok atuh kumaha. Kiai na mabok. Kos polisi nangkep sakitan mabok polisi. Geus beres, asupkeun ka penjara. Beres gasupkeun nya mabok. Saya kalau enggak mabok enggak bisa nangkep dia, goblok udah coba eta. Polisi eta kos kitu. Sajeuna ge moal bejakeun. Pokona nyaho aing. 155% nyaho. Jauh jasa. Tapi tesakabeh polisi kos kitu aya nu bager. Mana anu bager nyaho? Kula nyaho. Aya seorang polisi datang ke kula, nyana nanyakeun. Pak Kiai, saya silaturahmi, di samping silaturahmi ini saya mau tanya hukum. Emang kenapa? Saya diangkat oleh seseorang, kemudian seseorang tersebut yang angkat saya tidak punya anak. Istrinya juga tidak ada, sekarang meninggal dunia. Saya anak angkatnya. Kemudian tidak ada oret-oret hibah atau apa. Jadi ini harta banyak. Saya ini anak angkatnya, tapi saya tidak dihibahin dan tidak ada tanda-tanda surat bahwa itu untuk saya. Ini bagaimana? Di sekolah itu mah buka bapak mah tuh nggak ada hak. Ya nggak apa-apa, caknya. Tapi ini harta harus dikemanakan. Saya akan tasaruf ke cak kotak kula. Eleku polisi anak ustad mah ribut ya. Tapi ya polisi mah hebat. Lu hebat dibejakeun hebat bae ku kula.
hebat berarti nyana pungli di jalan ge moalkeun ka jeung kumaha ge eta tinggal dicokot doang ku nyana jabatan aya di nyana nu nyaho kabeh ge nyana anak angkatna bapana maot pamajikanna geus ti heula tinggal sanyana-nyanana doang mamang eueuh nyana bebeja tinggal sanyana-nyanana doang nyana polisi atuh lantak naon dilegleg ku nyana tapi aya imanan teu kula datang ka rimbasak oh cakate berarti tasawuf di polisi berarti polisi tanya heula ku kula lalaunan dari mana dari Jawa nama beres bade bejakeun ku kula aya terus pernah nyantren pantes Masya Allah atuh polisi ge nu bener mah bener bae atuh bener bae kiai ge teu bener mah teu bae sarua bae ieu atuh nu kiai mabok kula nyaho polisi bener nyaho ngan lolobana teu bener polisi tapi aya nu beneran eta hiji di Jakarta deui hebat jasa dawa polisi Masya Allah nyana datang kadek dibarunuh ku babaturan-babaturan rekan-rekan lantaran urusanana urusan obat nangkep gitu amal diperpanjang tapi hebat eta polisi tetap gitu wah aya keleh atuh di negara teh polisi nu jujur aya abri hiji dua nu jujur aya tapi kuari unik na ya unik di luhur pas ini presiden dipasinikeun tapi Kapolda cicing bae Danrem Dandim luhureun Dandim naon tuh si mah kan naon tuh nu jaho sih mah urang mah nyaona geus saukur di polsek teh naon ngaranna tah Koramil naik ke kabupaten naon Kodim nah Korem 2 naik deui ka luhur naon Kodam naik deui ka luhur heuh teu bangga mah eta di Kodam teh sih kumaha sih tuh teu nyahoeun sagala mabas mah polisi atuh aing mah ngeunaheun ieu kos kieu ngaji jeung nu bodoh teh ngeunaheun gua rombongan nu bodoh belah geus entek aing teu kanyahoan salah ngage siana bodoh saricing wae di luhur teh pa dieu teh dipasidikeun kitu kudu bertindak berarti kan aya kerja sama tinggal gitu doang geus tarariis we tinggal rakyat teh nempo bae ka luhur ji pasini geus tungkul deui macul deui ngadenge deui pasini triliunan dagang toge deui geus tentrem masalah geus kajen nyana urang-urang kege di akhirat atuh moal kasaliru kege nyana make bendera korupsi menuju neraka jahanam kurang di dadahan padahal Pak goblok sia dadah aing ka neraka dadah saya ke mana surga dong Pak wih saya enggak korupsi cuman duit selawat doang Pak aya beta kiai korupsina di insyaallah karim yazilah ambalaya masyaallah karim azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة والله min muradi azaniyatu ari awewe nu zina wa zani jeung lalaki nu zina fajlidu wajib kudu dijilid kula wahidin saban sahiji minhuma ti lalaki jeung awewe anu zina teh 100 jalda 100 jilidan teh dilaksanakeun ayat ieu di negara Indonesia sebab Indonesia lain make hukum Al-Qur'anul Karim tapi make hukum HAM KUHP geus teu aya urang manuturkeun Belanda Amerika Yahudi masalah ayo baik geus aya betah mah kerja ditakeun Quran majilid ketika negara teu ngajilid bakal ditanya enggak di akhirat
Aduh, aya naon? Abi malah teu daya teu upaya bobow sia. Masyarakat sia aya nu zina. Nyaho sia? Atuh nyaho ja abdi anu nyidang nage. Kunaon sia? Henteu ditindak sesuai dengan Al-Qur'anul Karim. Kan kula mah boga atasan kepala desa. Abdi mah sapira pamong. Saha rahasia? Juned. Panggil Juned. Lurah. Yaho masyarakat sia anu zina. Terang. Kunaon ku sia teh ditindak sesuai jeung fajlidukul lawahidin minhum jalda. Mi'ata jalda kunaon? Abdi mah pan boga atasan teu sewenang-wenang ge abdi kan aduh bahaya. Saha atasan sia? Camopo. Panggil camat gitu kene, panggil bupati, wah, geus direnteng-renteng ge. Bupati dipanggil, gubernur, pan abdi memboga atasan. Saha? Ya yang sudah maklum. RI 1 panggil. Cek presiden saya kan cuma melaksanakan, itu kan hasil godogan DPR. DPR dipanggil. Wah, geus moal bisa ojah ya dihareupeun Allah mah di Rabbul Jalil. DPR dirantai, MPR dibelenggu. Seluruh pemerintah dirantai. Kenapa tidak melaksanakan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim? Enggak apapun yang terjadi ngegejebu. Kuari mah tenang, ada harga aja sekian. Tah Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Kunaon teh dilaksanakan? Tuh, tinggal kiai dipanggil. Kiai. Aduh, malaikat mah gandeng-gandeng. Siap. Yaon teh rakyat sia aya nu sila. Nyaho. Kunaon sia cicing bae? Abdi unggal ceramah nyaritakeun, ngaji nyaritakeun. Abdi mah sakadar ayat nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Adapun boga kewenangan adalah pemerintah, kahayang abdi maksa dijilid. Abdi enggeus nyampaikeun ka pemerintah, tapi pemerintah kitu-kitu bae. Hampura malaikat. Gagah kiai mah. Panggil Ki Podali. Sarua. Bohong siap. Siapa ngajinan teu karena Allah? Mana aya sih cek Ibu Doli ngaji teu karena Allah? Aya teh sia balik deui sorban tinggalin. Sekali-sekali. Ya Allah. Aye, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ya Allah karim. الآيات والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ieu teh adina sahlapan namun kurang di tangan dina Al-Qur'anul Karim teh aya tapi wa baqiya hukmuha hukum nama masih kene aya dicukupkeun ku ayat Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Urang mun ngaji usul fikih nyaritakeun tentang ayat nasih mansuh, aya nu dinasah lapat jeung makna, aya nu dinasah lapatna hungkul maknana tetep. Wah, eta bagian kiai. Bagian ustaz santri. Mun dicaritakeun ku ari atuh ada jadi caritakeun ke sapira dagang. Nek nyaho di mana? Kapuyang-puyang. Caritakeun kos kitu. Geus teh tambah kos kitu bae tah urusan tuh. Baheula aya hiji jelema ngaranna Ki Maiz jeung Ki Go jeung Nyi Go Midiah nu dicaritakeun dina hadis Bukhari. Ketika turun ayat fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah nyana ngalakukeun zina sanggeus ngalakukeun zina mata hate inget ka akhirat beuh ieu di akhirat mangke bakal dibeuleum di neraka jahanam beuh
boro-boro engke ayeuna kena rokok bae kena kembang api bae sakieu panasna komo engke usul ka Kangjeng Gusti abdi teh galaksanakeun hiji pagawean nu teu bagus naon abdi teh ngalakukeun zina cik Kangjeng Nabi lain zina meureun ngan ciuman doang zina dianteu ku Kangjeng Nabi gente langsung meureunanan ngan sakadar sosonoan kitu doang. Maaf saudara Samsudin atau Haji Dadang Pasar au Pasirawi Gintung harap pulang karena saudaranya ada yang meninggal dunia. Saudara Samsudin atau Haji Dadang Kampung Pasirawi Gintung. Nah iya di mais bebeja ke gobedia bebeja sabada di bang balerkeun tetep ngaku akhirnya diranjang begitu ditanya geus kawin ya ontoran ranjang sampai empai nyokotan batu sahabat segede kieu ditimpa ceger cek sahabat kula tewasa ketika kena huluna haju mancer getih Masya Allah asana ngaleket cek jadat ketika huluna kena terus malancer terus anu kena matana mata mancer kuabeh ngarasa teu daya teu upaya tapi ketika bebeja ka Kangjeng Nabi can sabaraha siksa dunia mah engke mah dibeulem aut-autan kabeh bakal kala luar getih jeung nana Rasa Ki Mais jeung Ki Gomedia dipaehan diranjam datang ka pae. Bejakeun ku Kangjeng Nabi sesuai jeung hos rohna diangkat ka surga Firdaus. Masya Allah milih dirajam di dunia. Eta lamun dilakukeun ku hari di Indonesia rajam atawa had setengah negara baya kabeh. Setengah negara bisa. Mun urang ku hari jumlahna aya 250 juta berarti ke 100 juta bayar rada kosong ya negara ieu ada kosong ya Allah nu zina tetep bae jelema gelede berduit dah hese nyaritakeun lah iyalah zina jadi hukumna ranjam lamun muhson goer muhson cilik Masya Allah ila juzakari bifarjin muharramin li ainihi khalinani syubhati mustan yujibul hada ari ngasupkeun zakar teu kudu sapanjang zakar asal hasapahna asup mun aya hasapah teh gegending teh helm ngasupkeun helm nah geus wajib ukuran hasapah mun eueuh hasapahan ukuran hasapah urang Indonesia sabaraha senti nya nama eueuh hasapahan diukur be tangtungan model kos kieu akurkeun jeung nu aya hasapahan sabaraha senti haju asupna sakitu wajib Masya Allah diasupkeun anak ka mana bi farjin muharramin kana farji anu diharamkeun kabobogaan awewe bobogaan belah hareup paranti eta tur nu diharamkeun zatiyah ngasupkeunana sepi tina syubhat lain wati syubhat tur mustahan cik watak
artina parji bangsa Adam nu hirup mustahan ngaranna pikahayangeun biasa nu hirup mah beda jeung nu paeh na ieu yujibul hada ngawajibkeun kana zaid zina jeung indun ieu ngasupkeun bobogaan atawa ngasupkeun hasapahna atawa ukuran hasapah bagi nu eueuh hasapahan diasupkeun kana bobogaan awewe nu diharamkeun ngasupkeun anak lantaran eueuh hubungan pertikahan sapitina subat lain wati subhat tur pikahayangan sebab hirup zaid zina wajib dihan indun wajib dihan lamun guer muhson 100 jilidan. Ya Allah ya Rabbi, Quran jelas jasa. Sebab naon? Nu mantak dijilid abeh aman negara. Sebab urang wajib ngajaga turunan. Abeh agama kuat. Wajib ngajaga turunan, berarti teu meunang diacak-acak. Ketika jelema zina ngabogaan anak zina agama moal maju dicekal ku anak zina acak-acakan kajeun kumaha ge tah urang wajib ngajaga turunan berarti urang teh wajib ngajaga turunan geus kulantaran wajib ngajaga turunan melalui pertikahan atuh mun urang teu ngajaga turunan yakni zina kena sanksi nahan mun guer muson raja Allah karim masya Allah hartina hati lamun muson jilid 100 jilidan fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah sajaba dijilid tagrib piceun 100 km atawa ka tempat anu kira-kira jana hese balik deui heulana. Lamun nyana muhson panjang sampai paeh. Allah karim. Kumaha kiai lamun ayeuna mah hiji awewe ngasupkeun bobogaan lalaki ngan bobogaanana ieu pisah ti lalaki artina pisah ti lalaki teh buntung aya hiji lalaki tabrakan barang tabrakan kagencet bobogaanna buntung ancleng ka hareupeun imah rangda aju nyiranggat ke atuh dicekel kunyana dibawa ka kamar ditanang diteneng kunyana teh jakos kieu horanan disebut hulu kuya jalain hulu orai jalain ieu mah sakumaha ieu mah supa nu karak bijil teh ya kunyana ditunang diteneng kebal-kebal meureunanan raya aya rada aya serseran coba cek nyana ieu lamun diasupkeun ka bobogohan aing meujeunna tan teu tolol terang da aing kumaha ngomongna atuh ya aya di kitabna kumaha atuh mah jadi diomongkeun dan mentak ngaji teh kos kieu ngomongkeun nu kieu aing pegel ye aing pegel ya teh diomongkeun ngaji aing diomongkeun eta kos kitu tah masyaallah kumaha tah diasupkeun ku si Sarwiti biasa ngari rada aya peureum-peureumman seti aing kumaha ngomongna atuh ese tah geus moal panjang-panjang lah nu jelas Sarwiti manggih barang lalaki kemudian misah kagencet tadi tang mental aju diasupkeun ieu nu dimaksud wajib dihaddah henteu eta kan nu dimaksud mah yo di satu akhraja bi mutasilin kajaba ku ayana kecap mutasil bahasa ilaju zakar hiji lalaki anu itisal kalalaki manis tadkhalat zakaron makuan aya awewe Sarwiti ngasupkeun zakar lalaki
bari coplok ti lalaki misah eta mah falahada alaiha teu wajib dihan ngan tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dihan. Masya Allah kumaha deui lamun aya awewe ngasupkeun zakar ngan lain zakar jelema nyi sarwiti liwat ka kandang kuda aja aing kumaha ngomongna tuh deui aing mah balik teruskeun atuh lah kuda keur gaceng aing teruskeun ku sia ngomong lah ya aing kudu kumaha atuh kuda gaceng aja kunyana dipotong ceknya lumayan yang oomeun dibawa ke kamar diasupkeun kunyana jelema eueuh ceknya lah aya bobogaan kuda bae sedeng ieu lah jadi diasupkeun jadi potong kudana na eta tetep teu wajib had sanajan henteu potong misalna kuda keur gaceng haju sarwiti nangkep di handap ngadaplok tah mah kuda de kebo lah pokona mah tetep henteu kudu dihad lain kudana lain kebona sarwiti na teu kudu lantaran eta mah lain jelema doraka mah doraka ulah hajuki cek awetna iki mah cenah meureunna lumayan ye lain tetep doraka kan teu kudu dihad teu kudu dihad. Masya Allah kumaha lamun kieu nyi sarwiti boga kawauna ngaranna Beti kaler ka kidul kawetan ka kulon nya sok babarengan jeung si Beti ya guruntas gerentes bahwa si Beti mata mah jalain jelema normal ya na disebut lalaki jalain disebut awewe lain berarti mah banci barang keres di deuleu ku si sarwiti teh dibuka sampingna barang dibuka sampingna bener horeganan aya dua alat anu keom aya anu nangtung aya sarwiti ge kapi asem sakira ya bukan dua kieu nah ieu aya dua jadi teu jelas ka dieu mah ieu jarang sebenarnya nu dua kieu jarang ngan aya muskil ngaran jadi muskil teh can kanyawan lalaki jeung awewena disebut lalaki ja aya nu mesem disebut awewe ja aya nu nangtung ieu can kanyawan di deuleu bogohna kadang-kadang nya jeung lalaki resepna ka lalaki berarti awewe kadang-kadang jeung awewe resepna ka awewe berarti lalaki berarti muskil ieu can kanyahoan apakah status lalaki apa status awewe kan engke urusanna waris lamun bapana maot mun bapana maot ieu nya warisanana sabaraha mun lalaki atul li zakari mithlu hadzal unsayain duh kalian awewe lamun awewe atuh sabagian lantaran ai lalaki mah nyanyuhun ngananggung ari awewe mah ngan nyuhun doang teu nanggung ieu sarwit ieu kitu Beti mun bapana maot ieu nya takasupkeun ka lalaki kasupkeun ka awewena kudu jelas heula ulah muskil sebab deuk dibagi waris mun nya bogo ka awewe lalaki bagikeun bagian lalaki namun nyana awewe atau bagian awewe ieu mah can jelas disebut lalaki ja osok jeung awewe jok jeung lalaki berarti awewe disebut awewe jok jeung awewe deui berarti lalaki hese tanya teh muskil ulah nyaritakeun urusan muskil ku ari mah nyaritakeun sarwiti babarengan jeung muskil kunyana dibuka aya dua barangna can kajawan lalaki jeung awewena haju kunyana ditoel-toel hudang si Beti nama kerek ditoel-toel hudang kulantaran sarwiti rangda pangangguran nyeklak nya di dieu
nyengklak di luhur. Nah, nu jadi masalah tak ieu sarwiti ngasupkeun barang muskil. Eta teh wajib apa henteu dihad? Henteu, tetep teu wajib dihad. Dataran lain zakar lain lalaki, ilaju zakar teh kudu zakar lalaki. Anu masih kene antol jeung dirina. Ya Allah, kurang kumaha? Agama jasa ki jelasna. Anu diharamkeun li ainihi ku zatna ieu ngasupkeun. Kumaha lamun teu diharamkeun? Jadi nafsil amrina je mengharam. Haram ngasupkeunana zatiyahna memang haram. Kumaha lamun zatiyahna teu haram? Atuh teu wajib. Zaid kuari sok SMS-an jeung jahe. SMS ketemuan lah di McD. Wuih. Kotaan nih mau kotaan nih. Obrol tas ngadahar goreng kotok. Jore amat kadang-kadang nya. Goreng kotok. Di McD jadi goreng kotok atuh. Masya Allah. Guys pakai bahasa kelembur deh guys. Ulah pakai bahasa kota-kotaan ini tersep. Nah, nyana janjian kita masuk hotel yuk. Oke deh, masuk hotel, dibuka. Begitu dibuka, zinanya. Begitu zina, beres seri, benyana barang seri. Kak, hah? Ji, emang siasa? Itu gua pemajikan kakak. Orenganan pamajikanan. Pamajikanana nyarupaan si jahe nu tadi. Jadi jahe bukna kos kitu kunyana ditiru ka salon, kemudian nana emang aya mirip-mirip lah, mirip-mirip kan baheula ge. Aya Bunyamin, aya Arif, teh eta akan mirip tah kos kitu tah. Aya Jojon si Jona kan mirip tah. Aya Oma Irama jeung Nano Roman Sapat eta mirip tah. Nah jeung Dedi Irama kan eta mirip-mirip tah. Cak sia aing mah. Mirip. Lamun di Indonesia loba nu mirip-mirip loba ya Ti Oktavia baheula aya nu mirip, kemudian Yani Rahman aya nu mirip di dunia. Urang lamun nyaritakeun Jobo naon ngaranna 007 James Bond eta teh kan aya nu mirip tilu di dunia nu miripna ge. Nah, Bruxelles eta teh bintang film ternama dunia, eta teh nu miripna di dunia ya tilu. Lain lalagaan. Nah, baheula aya bintang ternama India Hema Malini, aya nu ngarupaan di India kene. Teh. Ieu keur carita nu nyarupaan. Loba jasa nu nyarupaan. Loba, ieu ge pamajikanana teh sarupa jeung jahe nu tadi. Nyana teh mirip-mirip, barang datang ke hotel biasa bae. Oh, pikiran ki Zaid nama barang geus. Ngobrol je orang pamajikan anak nyangka nyana si jahe kabogoh nyana geus dekat zina barang geus beres orang pamajikan anak atuh teu kudu dihad atuh kudu ja pamajikan nyana. Hebat teh budak teh bisa nyarupaan kos gitu, hebat eta. Masya Allah ngan moal aya di dunia nu sarupa kakawasan Allah subhanahu anu akur moal aya geus nyatakeun moal bae. Adapun mirip-mirip aya Bunyamin jeung Irfan Akur, Arif Tumuridiana teh Hema Malini jeung eta akur. Kemudian to loba akur. Coba ge tilik-tilik nu aslina jauh. Tetep henteu teh akur. Aya persamaan lamun ditilik-tilik disebut moal akur. Nah, ieu mah keur nyaritakeun hukum Zaid zina ternyata asli nama horenganan pamajikanana ieu deuk nyatakeun naon bi farjin muharramin li ainihi ngasupkeun ka farjin nu diharamkeun ngasupkeunana mun diasupkeun haram hakikatna zatiyana haram ternyata dianggap punyana haram barang geus sadar horengan pamajikanna teu kudu dihad.
ya Masya Allah karim sepi tina subhat lain wati subhat lantaran wati teh aya wati subhat subhat teh kabagi tilu aya subhat fa'il aya subhat mahal aya subhat jihad ke dicaritakeun tentang subhat subhat fa'il sepertinya nantinya nyahoeun bahwa eta teh pajar lain pamajikan horeng pamajikanana eta teh subhat mahal subhat fa'il mah nyana teh nyaho subhat mahal disangka bahwa eta pamajikanna padahal lain aya subhat jihad nikah tanpa wali eta subhat teh kos karena itu ngaranna teh kudu lihat Zaid kumpul-kumpul di imah dulurna hajatan aya hajatan mah pan make seragaman ai para hiangan mah di Bandung mah Bandung Garut Tasikmalaya disebut pagar ayu make seragam keluarga seragam pagar ayu seragam kabeh make seragam nah isya brak kabeh arees capek Ki Zaid ngolosot gadinya di delean ku Ki Zaid mana pemajikan aing wah iya di sisi isi akur majuna kabeh atuh terus bae ditumpakan ku Ki Zaid porosotkeun lah ukuran handapna doang setik diporosotkeun henteu kabeh asal etana bae geus langsung ku Ki Zaid dipigawe eta di jeleuman henteu ah-ahan deui maksudnya meureun karasa ieu saha henteu deui meureun ja akur meureun ka hayangna teh beres barang geus beres dicaangkeun ku nyana trek ieu mah lain pamajikan aing mah tatanggana alhamdulillah sial Ki Zaid goblok biasa goblok teh Ki Zaid masyaallah oke urusan hukum subhat engke didababna kumaha ya ieu mah keur carita Ki Zaid kasalahan pajar pamajikanna pedah seragam manana akur ditumpakan ternyata orang tatanggana berarti kasalahan nyangka pamajikan orang lain teu wajiban teu wajib atuh ja kasalahan atuh teu wajib ada kasalahan sama atuh ya Allah atawa kieu Zaid nikah jeung hiji awewe ngaran Sarwiti begitu ditikah beres nikah terus we atuh rejeung barang rejeung sabulan diteliti awalna ge diteliti ngan kan loba nu nipu ku ari mah Zaid bobogohan jeung Sarwiti lantaran Ki Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur ketemulah di Priuk asam di gunung garam di laut ketemu di Priuk ieu sarua Zaid orang Lampung Sarwiti orang Jawa Timur kapanggih di kampung Priuk kawin nanya heula wit aslinya lu dari mana sih? Saya Lampung. Bapak lu masih ada? Bapak saya tuh ada. Status saya janda. Jandanya janda punya anak apa enggak? Belum. Maksudnya udah punya anak belum. Oh berarti belum turun mesin loh. Belum. Oh kos motor Honda we. Maksudnya turun mesin di kotor ya waktu. Ya Allah, hubungan sakit hubungan dikawin. Nah, wait, itu kalau mau kawin mah kan ada asal walinya. Iya nggak apa-apa, nanti bapak saya suruh kesini aja. Iya dah nggak apa-apa. Nah kawinlah di dia, bapakna digeroken ka dia. Kawin bae, barang sabulan kajahoan horenganan Sarwiti manipu, eta lain bapakna kalauhna. Orang bapakna mah di Jawa Timur atuh teu dibejaan sama sekali. Hayang gegeuraan nikah prosesna lah geus bae diakukeun bapak bae ditanya ku Ki Zaid ini bapaknya. Iya. Oh iya, punya anak berapa? 3 cek nanti. Mandal mah nyosa sabaraha. Geus bae biasa nipu ieu ngaran dibere duit ku Sarwiti. Geus nikah tah jadi kasalahan Zaid kawin ka Sarwiti, horeng teu diwalian jawali nama di Jawa Timur. Diakukeun we tatangga nu aya teh walina.
atau nyieun di Jakarta sahabalah bawa ka dia wali nah ieu Ki Zaid kasalahan pertikahan berarti subhat fil jihad eta teu wajiban sarua bae tujuannya nama teu salah teu naon bat mun usarwitina mah salah ieu Zaid tuh kitu Masya Allah kesimpulan nama aya hiji jelema zina ngasupkeun bobogahan kana parji awewe nu diharamkeun zina ngaranna memang asli hakikat ge zina lain kasalahan jeung lain pamajikanana dina hakikat bener-bener zina nyana teh asung tina subhat lain subhat terhirupkeun yujibul hada Zaid wajib jihad Hindun Zainab wajib jihad Masya Allah ieu teh jalan dicaritakeun teu jalan geus sing hade urang ulah sampaikeun ka zina lantaran di dunia teh selesai di Rabbul Jalil bakal diselesaikeun naudzubillah min zalik wa min zalik jaga sing hade perzinahan lain nama geus macem-macem baheula mah sumpat-sumput kuari mambeuh percis kos di zaman jahiliyah masang pelangan baheula mah pelangna langsung dihareupeun tempat kuari mah melalui SMS melalui HP nawarkeun diri masyaallah mimiti gambar nama ke jilbab pencet deui gambar kedua jilbaban pencet deui geus teu make rok pencet deui teu make baju pencet deui wala kutang wala beha wala sempak istuni ngeborosol kos orok bae eta di HP eta kos kitu bener kan oh sia jauh nyana tarolol masang tarif sabaraha kali dipedi tarif naga aing ge nyaho tingana aja punya ditawar tolol kelas bintang film internasional hargana geus aya kelas bintang film nasional geus aya kelas bintang film figuran geus aya kelas anak jalanan geus aya berbagai kelas geus aya baheula mah urang kudu ka hotel deuleun ku urang di buku hotel urang teh akan asup ke hotel berbagai kelas aya hotelna kakarak nah tingkat 1 tingkat 2 tingkat 3 mah tama bener-bener ngees tama ka dinya ngees tapi tingkat 4 tingkat 5 ka ditu geus lain ngees ditanya butuh selimut Pak sugan teh selimut naon orang selimut air ramuan atuh kula di hotel kula kan urang Garut kula mah ieu urang Garut pamajikan ka Cipanas coba ge di Cipanas Garut nu jualan selimut ambual aya ti mimiti selimut hideung datang ka nu koneng aya eta Cipanas Garut Masya Allah kari mentak satu sisi kadang-kadang orang butuh untuk rekreasi ke tempat gitu di sisi lain dipakai kos karari itu menceritakan Ciamis, Tasikmalaya, daerah-daerah tiris, geus pugu Bandung Parahyangan, Cipanas geus Ambalaya, Jakarta geus kabeh nama tempat zina. Baheula mah masih sumput salindung. Keur zaman kula masantren di Garut, naik bus Merdeka Bahagia PPAP baheula mah sakitu. Turun Keramat Jati naik kitu di mana kitu ngaranna Cililitan, turun di Kebon Kelapa. Padahal kudu ka Cicaheum harita teh ngan kulantaran hayang naik tol. Jalan tol anyar Jagorawi, geus Keramat Jati naik. Padahal hese deui eta ti Kebon Kelapa ka Cicaheum hese. Nya mau timbel nya berat. Geus babayang ka tol kali ya datangna. Kebon Kelapa, ke Kebon Kelapa naik angkot ejo datang ka Cicaheum baheula mah kitu. Eta teh keur carita kieu di mobil teh Jakarta kadang aya polisi, eta teh nempuan tukang-tukang koran, tukang majalah. Di dileun lamun aya gambar-gambar porno langsung tewak. Baheula masih hebat ke tahun 81 82 masih hebat kene. Aya kene operasi tentang gambar-gambar nu kos karari itu. Kadang-kadang kan orang ye tukang majalah teh, Pak, noel ka urang.
sugan teh naon dibukakeun mau sekurang enggak je mau dan enggak nih eta pengalaman kula itu mah langsung zaman masantren tadi Cililitan teh gitu dah kadang digerogol kene kan gede ke Grogol naik ke Madi datang itu naik bus kota ke Cililitan eta di jalan tukang koran tukang majalah noel we ka urang set nyedak we gitu nyedak ka urang dan sugan teh naon dia lagi mau idolo rada kebel neuleuna enggak sebab kula emang nyaing di mondok melinu kitu sakate teh kecuali nyana mere ka urang hadiah lain deui deui keur carita pengalaman kula eta teh sok aya operasi polisi teh baheula mah hebat kuari mah jeung polisi-polisina meuli nu kos kitu meuli polisina bahkan jualan polisina ge jualan deuk kumaha aja mangga acak-acakan kuari sebab naon atuh pan terus teh katahan gua mah melalui HP baheula bawa HP nu kos kitu bae baheula mah masih hebat kene aya operasi kuari atuh HP geus asa nyaritakeunana mantak lamun boga anak kuari teu masantren deleukeun ke kaditu akidahna sakadar sakola SD SMP SMA pugu di SMP geus zararina mun teu masantren rugi lantaran engke cilaka jang dirina kula ngan sakadar ngabejaan doang kadituna wallahu alam bakal kumaha ieu mah perzinahan geus ambalaya masantren marada deres we jangan ngadenge tentang hukuman zina ngadenge neraka dan lain sebagainya rada ngerenyet nyana alhamdulillah masih kena aya jelema anu masantrenkeun anak anu ulah aya ketemu anjeun bawewe khusus bae pesantren lagu ulah pesantren modern pesantren modern emang salah lain salah kapangide aja nu sadar itu cek kiaina ge atuh tamatu nganjang resmi lain salah ngan bab kos kituna dekat tulungan nah ieu perzinahan kumaha lamun dubur wa duburu zakarin wallahu a'lam